Aing beteng teh lapar deui kudu kumaha ieu teh di daang-daang naon ieu teh aing masuk bararingung kieu ieu teh na kumaha tuh cenah nya. Alah nyai geus di mana maneh? Geus di warung. Meuli naon euy? Waduh aing mah ampun. Ieu meuli naon wae bawang? Meuli naon ieu? Tahu jeung daging. Daang gede atuh ayeuna mah. Naon itu kaseserian lain nu urang ieu mah. Lain nu maneh? Itu nu emak mi HP. Wangi nanti nu urang ini lapar tadi siapa ampun. Ada atuh saaya-aya we akang da kumaha itu boga mah maksakeun teuing nya Aku dari kape HP-an itu di bawah. mana bieu panggih di jalan mana cenah rek kacai mi HP pangneuneungkeun. Pengen nanti nu urang jang daangeun aing mah ampun aing mah. Kang kumaha atuh itu boga duit mah rek balanya kunaon. Heuh urang yang dahar atuh Saaya-aya goreng-goreng uyah atuh. Dah itu teh goreng uyah. Uyah dia nya sabaraosem nya teh. Udah kan kumaha atuh hirup teh geneunan teu wae. Gerak kos batur neangan usaha lain kitu we cicing Usaha kumaha ieu teh? Ari barang daang. Pan urang berusaha ningan konten ningan wae nu neuleuh geuningan. Teuing rudet aing mah ningan konten teh da. Wae nu nempona teh. Nya teh lah teu ceureuh lah. Meureunna can aya milikna meureunna lah. Lain batur mah kamari ka itu ning karuli Kang ini ninganan batur kalalebak aya Kang nah teh diajakan tawa mung ngilu. Nu ngajak ka akang mah harelah na akang ge jadi sok sarieun. Sieun naon? Teuing da nu ngajak teh. Kok ngajakan kana gawe teh. Aya waktu disampeurkeun. Geus eueuh geus init cenah. Akang mah teu ecreuh meureunna. Disebut teu ecreuh da Kang, tara ngaeukeun batur da urang. sarua urang teh daang teh hayang jeung nu ngeunah. Jadi cokot atuh sama Mung dan emak meureun. Aing mah. Emak ka urang teh ngamek cemerung ka mana? Ting aing jeung maneh mah aing bararingung. Tapi rasa kleureut cokot Kudu ge abi nu bingung anu kesel ka akang teh lain akang nu jadi jengkel saha anu kudu usaha. Anu kudu usaha teh paling saha? geus dibere duit 50.000 beak pake naon? Minggu hareup, minggu kamari lain minggu hareup minggu tukang. Atuh mah mahikeun we atuh maneh teh. Anu biasa saleternya 14.000. Duit 50.000 samingguan moal ge cukup. Bukan moal cukup. Biasa poe saleter. Pokoknya mah 1 juta 2 juta ge saminggu ge beak atuh ari teu bisa mah. 50.000 kudu mahi saminggu can jajan budak sakola budaknya saberiji kan. Maneh mah keun atuh budak mah tong dibahanan. Barang daang we heula atuh Anu maneh teh. bahanan kira ku budak di sekolahnya ngegel curug. Aku kudu mikir Iya. malin abi. Heula pan ku urang mending we nu ngajak gawe eueuh. Ka mana we atuh lah. Udah ka mana Neangan atuh da bingung. neangan belut teh menang loba mah kilo jual mahal belut oge hirup di kampung naon we atuh. Rupana Coba pikir coba. tapi bisa aing murak na ge. Ieu emak lain urang surak seuri hayang daang kumaha. Awas nu emak geus eueuh aing diasakan di daraang ku sorangan. Piraku merendah ka ameuk. Kitu wae maneh mah teu terbuka hirup teh. Udah aing mah maneh mah hayang we digawean peuting. Ayo waktu dina daang, ayo teu ngagawean sapeuting kuat. Dirawegan aing ge ih atuh beuki sia mah do. Kalau sih kucing Ayo ya lah atuh di barang yuk. namun ieu teh pasal tina dengan sanggup jadi kitu Ayeuna we hayu buru. Hayu buru ayeuna urang main.